Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Jepang sareng channel Uceng Group. Oke kada hilap Ngalangkungan like, komen, sareng subscribe. Waduh, hebat gitu loh. Hebat. Urang teu make masker. Hah? Teu make masker. Nah, teu make masker. Kapan geus bebas? Oh bebas. Tapi sanajan orang gitu oke tetap jaga jarak, cuci tangan, cuci piring, cuci hate, segala rupa dicuci. Urang kamari kasih tim tas nyuci imah. Imah Bersih. Oke ayeuna urang kaayaan keur new normal. New normal. Neo. Neo. Ditulisnya teh neo. Neo normal. Neo normal. Tadina new normal ieu urang kudu tertib. Tertib. Kudu bisa ngalaksanakeun tugas di tim kesehatan. Tetap menjalankan protokol dari dinas kesehatan. Tah, gitu. Dina zaman kamari oke dina zaman ayeuna da masih keneh. Masih corona. keneh. Aya jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak eta teh aya anu nguntungkeun, aya anu Ngarugikeun. Untungna dina kamari dina jaga jarak duit kurang weutuh. Pangweuteung teu bisa balanja, Lain teu bisa balanja. teu bisa mereka budak, Lain. teu bisa udud, Teu lain. naon atuh pangweuteung? Kapan weuteung so teh jaga jarak aya jeung hidung budak teh moal bisa mere duit patarema tangan. Oh. Jadi kasengker ku jaga jarak. Jadi corona kembali mau berjalan, dijaga ke orang, korobet juga hilang. Kan aya ripuhna deui. Nu jadi ripuh. Nu jadi ripuh jaga jarak ari peuting. Pangna peuting. Kapan jeung hidung budak jauh. Jadi teu bisa berkorobet. aduh berkorobet. Ayeuna urang ngahibur. Ya, masyarakat dimanapun berada, Benar. ya, yang suka hiburan melalui YouTube, melalui Google. Google. Jadi urang ngahibur diri, kadua-dua orang ngahibur masyarakat di mana we ayana. Corona ieu mudah-mudahan sing geura-geura leungit. Tanpa lebih hilang tanpa karena diganti ku kesehatan, Bener. ku kesejahteraan, kebahagiaan, segala kasugemaan jeung lain sebagainya. Begitu. Emut bae kasangakeun. Ku Kang Uceng. Yuk emut bae Kang Eli.
gitu eta emut wae teh kana corona ieu. Nu teu disangka-sangkanya bakal datang ka kuliah dunya nu mantak ngagegerkeun jeung mantak ngahariwangkeun. Benar. Insyaallah teh. Dipikir-pikir Urang nepi ka kawarinyang hareupan lebaran tapi yakin urang bakal dapat ampunan. Alhamdulillah. Ampunan nu kahiji loba kacida. Naon ampunan? Nu kahiji waktu eta ampun urang teh bisa ka mana-mana pisan. Ampunan kadua teu bisa usaha. Teu bisa usaha ada kehalangan ku corona. Ampunan nu katilu teu boga duit kacida yang nepi ka beas ge ngadaguan agihan perelek. Aduh, ampun teh. Lain hartina ampunan eta ye. Maksudna teu meunang ampunan ti Allah. Oh, wallahu alam eta bada aing ngajalankeun puasa mah urang mah alhamdulillah sebulan penuh dilaksanakeun kitu wallahu alam katampi jeung tina mah. Mudah-mudahan ngalangkungan urang saum laksanakeun tarawih sanajan di imahna sewang-sewangan. Tetep ieu urang doa urang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keuna kana disebut naon teh new normal. New normal. Da anu mantak ripuh mah lain new normal. Naon? New hit. Kamari orang nepi ka suku teh bisa lempang gara-gara make new era. Nu ngeunaheun mah aya deui. Naon? Nyusu. Eta mah. Aduh, nu ayana di rumah tak ripuh. Naon? Nyuk sirup. Eta mah ripuh. Aya nu matak hariwang. Naon aya nyukang. Bener. Aduh. Aya urang hiburan. Urang hiburan. Cing. Aya laguna teh ciptaan bio pisan. Lagu anyar ya. Lagu anyar. Anyar nyieun. Heeh. Teuing rek katarima jeung teu mah karep teuing. Urang mah bieu dilakukeun lagu anyar teh. Anyar naon? Anyar ngapalkeun. Lagu naon teh hariwang. Judulna teh hariwang. Kahariwang. Ieu aya corona hariwang. Ih hariwang yang Cing sok. sok kadang ingatan ke sakedap pengelilinya ulah ngalangkungan media sosial. Benar. Tanpa kejelasan mengirimkan berita-berita yang belum jelas. Anu akibatnya aduh tararakut masyarakat. Tah kaditu na teh kan jadi Jangan diberitai. beritahu. Jangan sampai jadi berita menjadi hohoa. Bro, Yuk. Parusi mata rarutit lantaran teu boga duit asengker teu bisa indit lantaran wabah panyakit ayeuna ku teh gudawang kahariwang ayeuna geusirna ilang new normal malah geus tenang mending urang represi ka tempat nu matak endah ka tempat nu mantap romantis objek wisata Ciamis Bukjugung sauyunan ulah rek aing-aingan maju ke objek wisata marengan jeung keluarga keur ngaleungitkeun tak pusing mending urang refreshing ka tempat anu romantis objek wisata Ciamis rempuk jugung sauyunan
closing ayeuna urang geus new normal. Benar. Daripada keluar mending keneh yu di lemur urang sorangan di daerah urang. Kapan aya di urang teh di Kabupaten Ciamis? Heeh. Loba tempat-tempat wisata. Nya. Jadi urang ulah teuing keluar. Ngan Urang mumule mau aya di Ciamis. ngan ceuk kuring kieu. Meureun ieu ge. Lamun seug eta objek wisata ngan sakitu-kituna peninggalan zaman baheula. Meureun nu ulin oge palingan sakedeung saliwatan. Jadi kudu kumaha ieu? Ditambah wahana anu sejena. Sangkan nu bisa resep kolot, bisa resep budak, bisa resep remaja. Tapi nu bisa ngajaga etika jeung teu bisa mantak jadi ngotoran eta ngaruksak alam nu asli. Benar aya kitu. Gitu. Meureun lamun aya objek wisata aya wahana nu sejenna mah meureun mantak betah sing rek sapopoe ge. Kuliner para rayu, nu dagang para rayu. Benar. Tiket beuki ngalobaan kana mah depisah daerah. Lain teh sono di Uceng Grup. Oge kada hilap sakali deui. Dina acara Uceng Grup ieu Di channel Uceng Grup. Di channel Uceng Grup ieu melalui Like, comment, in, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ngeus encan. Ngeus.